Prabu Tapagung. Anjeunna marentah Karajaan Pasir Batangkalayan Arif tur bijaksana, boga 7 putri gelis anu ngaranna Purbararang, Purbadewata, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Manik, Purba Eni, saring Purbasari. 5 diantarana geus nikah sarta jadi permaisuri di Karajaan Sejen. Purbararang geus boga tunangan anu kacida tampan tur gagah perkasa, ngaranna Raden Indrajaya. Rasana Purbasari anu pantes diluskeun ka ieu. Bararang teu satuju kana kaputusan bapana. Anjeunna ngarasa yen dirina anu leuwih pantes. Ku kituna Purbararang nyaritakeun hal eta ke Raden Indrajaya sarta aranjeunna nyusun rencana licik pikeun nyingkirkeun Purbasari. Iya tuh bisa dibiarkan, kuduna urang anu jadi ratuna. Haha, ulah hari Wang Purbararang, urang boga rencana pikeun nyingkirkeun Purbasari. Purbararang sareng Raden Indrajaya nyuhunkeun bantuan ka dukun sakti. Isukna aranjeunna ngahadiran dukun eta. Urang hayang jadi ratu di kerajaan Pasir Batang. Kumaha carana supaya Purbasari bisa diusir tina kerajaan? Aing bakal tulungan Anjan, tapi naon baru karena pikan aing. Urang bakal nasihan duit sabaraha wae anu anjeun butuhkeun. Nyanggeus aing bakal nyieun Purbasari ka Tarajang kasakit, sangkan diusir tina karajaan. Hatur nuhun, Mbah. Keesokan harina awak Purbasari pinuku bintik hidung. Aduh, naon kuring kieu? Lobak pintik hideung. Kesempatan ieu teu disia-siakeun ku Purbararang. Anjeunna gawat ngahasut bapana sangkan Purbasari diasingkan. Bapak, kuring ngarasa Purbasari kudu diasingkan. Anjeunna ka Tarajang kutukan sabab melanggar hukum adat. Nah, bener anu anjeun caritakeun. Iya, Bapak. Akhirna sang Prabu kapangaruhan ku hasutan Purbararang. Anjeunna marentahkeun pati sangka nyandak Purbasari ka tempat anu jauh. Pati ka dieu, Terus paduka aya perintah naon? bawakeun Purbasari jauh ke kerajaan. Terus paduka laksanakeun. Sabab kitu, Purbasari hirup nyorangan di pondok alit di tengah leuweung. Sasatoan di leuweung jadi sobatna. Sasatoan eta kacida bageurna tur sering ngabantosan Purbasari neangan buah-buahan. Dina hiji dinten, waktu anjeunna keur ulin sareng sasatoan, ujuk-ujuk datang seekor lutung anu ngabogaan banget serem. Ampun, Lutung, jangan nyalakakeun abdi. Ulah sian, abdi moal nyalakakeun Anjeun. Abdi nyaeta Guru Minda, putra Sunan Abu Tih Kahyangan. Abdi ngalakukeun kasalahan. Abdi dihukum dikirim ka bumi ku wujud ieu. Abdi ka bapawah di leuweung ieu. Loban lutung, Purbasari jadi ngarasa tenang. Anjeunna oge ngawaonohkeun dirina tur nyaritakeun asal-usulna. Akhirna aranjeunna silih rerencangan. Purbasari nyebut lutung eta lutung kasarung, anu artinya lutung anu kasasar. Dina peting bulan purnama, lutung kasarung memohon ka Tuhan Nu Maha Kuasa pikeun nyembuhkeun penyakit Purbasari. Permintaanna dikabulkan. Dinten sang pati datang ka hutan keur ngajenguk Purbasari. Sang pati oge bagja pisan ningali penyakit Purbasari geus sembuh. Manehna ngajak Purbasari keur balik ka istana tapi Purbasari nolak. Putri Purbasari, hayu urang balik ka istana, manehna putri geus sembuh. Sang pati nyaman tinggal di hutan. Sanggeus jeung di jurung, akhirna Purbasari narima ajakan ti sang pati. Nyanggeus pati abdi hayang balik ka kerajaan. Tangan Purbasari ka istana disambut bagja keur kabehan keluarga kerajaan. Iwal Purbararang sareng Indrajaya, Purbararang sieun kadudukan salaku ratu. Kageser ke hadirna Purbasari. Manehna ngabujuk ayahna keur ngadakeun sayembara. Bapak, dada ngabantah mun Purbasari dinobatkeun jadi ratu. Supaya adeung kabeh leuwih hade ngayangkeun sayembara. Anu menang boga hak menang tata kerajaan, sedangkan anu eleh dihukum pancung. Prabu ngabulkeun pamenta Purbararang. Poena Purbasari jeung Purbararang bakal ngumpul di pikarangan karaton kakuatan gaib lutung kasarung. Mawa bidadari pikeun mantuan Purbasari masak tanpa aya sahana. Kompetisi kaduanya eta perang pikeun panjang rambut kuno rara sareng langsung nyambut sanggulna. Rambutna anu endah ngamalir ke anak sapi. Heh, awas Purbasari, digandeng ieu mah pasti menang.
Purbasari ngarasa teu aman sabab buukna ngan nepi ka tonggona. Manehna ngagero para bidadari pikeun ngabangetkeun rambut Purbasari tanpa radu Purbasari ngalepaskeun sanggona. Sadayana anu sumping sareng ngahadiran ngaku Indrajaya Purbasari kalancikan sareng kagagahan dina ngawahnakeun Cilutung salaku calon salakina. Iya can salaki abdi. Purbararang jeung Indrajaya seri ningali Purbasari ngawahnakeun Lutung Kasarung salaku calon salaki Purbasari. Purbasari, teu aya nu lebih core ti Lutung. Lutung Kasarung pundung jeung ambek nyuhunkeun pidua ka Gusti Nu Maha Suci supados maparin deui wujudna kana kaayaan aslina. Duh Gusti, mugi abdi balikkan kana wujud manusia abdi. Sakedapan Lutung Kasarung jadi guri minda anu kagagahan jeung kagahana ngaliweuheun Indrajaya. Purbasari menang sayembara ieu salaku juara sayembara Purbasari boga hak pikeun nempatan tahta kerajaan. Sedangkan Purbararang jeung Indrajaya kudu dipancung nurutkeun kasapukat. Akhirna Purbasari lantaran salaku ratu marentah kalawan adil tu wijaksana sangkan rakyatna hirup makmur jeung tentram.